disingkat deui eta bismillahirrahmanirrahim teh jadi ba sin mim jadi tilu teh moal buktikeun ngetekkan ucap jeung lampah be sin mim sumun ai be na bariul baroya ai sinna satrol atoya ai mimna mutil atoya naon ari bariul baroya nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ari sinna satrol atoya naon nu nulungan jeung nu ditulungan mimna mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere kurunya nge katerangan wanah nu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih kena aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui buktina dina nu mere jeung nu dibere buktikeun sok geura mere udud kana sungut contohna kaula udud tah saha nu dibere sungut aya nu mere leungeun geuning nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh saha anjeun teh nu sabenerna anjir nu nulungan jeung nu ditulungan contohna sok gagaro minangka saha nu digaro dada nu ngagaro leungeun geuning nu ngagaro leungeun nu digaro awak nu nulungan anjeun nu ditulungan anjeun aya naon dina anjeun teh jeung saha anjeun teh nu sabenerna da disebut kresna teh ceuk indung bapa aduh saha anjeun teh nu sabenerna nu rek diaku ku anjeun teh saha jeung mana nu rek diaku ku anjeun teh dawala abdi nun prak buktikeun dina amal sumuhun sae ulah dek balik jig doakeun cing salamet dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot di dititah ini dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nu rek ditempikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot lengkahna lengkah cepot maksudna maksud cepot lupa dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe nganggo payan dawala bogo sabab keur diuk dina golodok ping-pingna ngajorelat si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala cekup dawala diteungel ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung eueuh kitu ai dina hati dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Kasih nah dina hati berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tawong-tawong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah lepas dina Rahman Rahim ulasan kasihan lah mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu ud'u jadi ud'u didinya ulah bimana menta lamun aya ud'uni astabdilakum tapi pengabdian sabab memeh aya kana stain iya kana kudu heula pengabdian heula sok cing sasan sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan paingan kemaran hati mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun di sebor mudah-mudahan buahna teh buat deui jelas
luhurun teu sana pun ninggal moal. Nuhun euy. Nuhun sawangsungna. Disangka